Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna ditatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Ditatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Majalengka. Tidak abad ke-16 di wewengkon Majalengka ayeuna aya 3 kerajaan. Cakraningrat ngahayuk kerajaan-kerajaan Raja Galuh, pucuk umum di Telaga jeung Nyi Rambut Kasih Ratu Sindang Kasih. Nyi Rambut Kasih lain bae geulis kawanti-wanti, tapi deui kawantar sakti tu Gede Wibawa jeung Gede Komara sarta jadi panutan masyarakat. Sabagian tina wewengkon Sindang Kasih teh masih mangrupa leuweung. Di antara tutuhanana aya nu disebut tangkal maja anu hasiatna pikeun nyakeurkeun kasakit muriang. Teu jauh di Sindang Kasih di Cirebon aya Syekh Syarif Hidayatullah. Zaman harita di Cirebon sumebar kasakit muriang, loba anu kaserang. Syarif Hidayatullah ngutus Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah pikeun nyangan buah maja sangkan urang Cirebon anu katarap panyakit muriang calager deui. Nya terus bae utusan teh arindit salian tirek nyangan buah maja teh Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah boga tujuan sejen nyaeta rek nyebarkeun agama Islam. Lantaran utusan ti Cirebon daratangna ka Sindang Kasih henteu permisi heula, Nyi Rambut Kasih ngarasa teu suka wewengkon kakawasaanana ditincak ku tatamu anu teu diondang di negara sejen. Nyi Rambut Kasih ngawatek kasaktianana. Leuweung nu asala pinuh ku tangkal maja teh langsung ngaleungit. Eta utusan teh teu manggih anu ditianganana lantaran tangkal maja anu tadina loba teh jadi eueuh. Majane langka, cek utusan dina bahasa Cirebon bermaksudna majana eueuh. Nya adalah bae jadi Majalengka, terusna dirobah jadi Majalengka. Sanajan anu ditianganna teu kapanggih oge, Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah henteu terus mulang ka Cirebon. Cek angkohanana sugan we dina hiji waktu mah bakal manggihan tangkal maja. Matak eta utusan teh teu eureun-eureun nyangan tangkal maja teh bari sakalian nyebarkeun agama Islam. Sabada ngawurkeun babagan agama Islam ka balarea di sawatara tempat, Pangeran Muhammad terus matuh di Gunung Margatapa. Ari Siti Armilah itikaf satekah pola pikeun Islamkeun Nyi Rambut Kasih ngan kekeh teu hasil. Nyi Rambut Kasih tetap kekeh kana agamana, tapi ka akhirna mah ngahiang sabada ditinggalkeun ku ratuna. Kerajaan Sindang Kasih ayana dina kawasan Cirebon sarta saterusna mah Majalengka. Pangeran Muhammad tilar dunya dimakamkeun di Margatapa. Ari Siti Armilah mah dimakamkeun di Tukangan Pendopo Kabupaten Majalengka. Ayeuna anu katelahna makam Cibedeng Badori. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah dina ngaoskeun naskah dongengna, dina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel mite katinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar segala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan kukitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.